hurt now. Where'd my bloody nose sleeping? You're on your tippy toes, creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Control, even if you know that you don't own me. I'll let you play the role. I'll be your animal. My mommy likes to sing along with me, but she won't sing this song if she reads all the lyrics. She'll pity the men I know. So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Di salah sahiji desa aya kerajaan anu ngaranna Kerajaan Sido Muncul. Kerajaan eta dipimpin ku raja nu namina Prabu Mahapunggung. Prabu Mahapunggung teh gaduh istrinya eta Sri Lestari. Di perkawinan eta Prabu sareng Sri Lestari gaduh putra dua anu namina Dewi Sri sareng Sadana. Taun ka taun Dewi Sri jeung Sadana tumbuh dewasa. Dina hiji poe Prabu Mahapunggung nyaeta bapa Sadana bade ngajodohkeun Sadana sareng awewe pilihan bapana nyaeta Dewi Panitra. Tapi Sadana teu ngeunah kulantaran Sadana bakal ngalengkahan lanceuk nyaeta Dewi Sri. Tapi sebenarnya mah Sadana teh gaduh kabogoh anu dipikanya pisan. Sadana anaki anjeun bade moal ditikakeun sareng Dewi Panitra. Lamun anjeun bade anjeun dibadekeun dijantenkeun putra mahkota anu manang ke bakal ngagentoskeun Bapak janten raja di negara ieu. Tapi kan Pak, atos tong dipikiran lanceuk anjeun mah dayu mah kewajiban ari nikah mah. hampur apa lain kitu teu pantes Kang Wadi ngora ngalengkahan lanceuk anu kolot jang nikah ti heula. Di kamar, Sadana mikir kumaha carana ame perjodohan ieu gagal. Sadana teu tega
ninggalkeun ija nun dipikanya ku manehna jeung teu ngeunah ngamiheulaan lanceukna nyaeta Dewi Sri. Telila sadana kapikiran kabur di kerajaan Sidom. Dewi Sri ka dieu. Aya naon aya Abah? Iya tinggal si sadana eueuh ini kabur gara-gara didinya. Nah nyalakeun abi mah teu terang naon ya Abah. Si sadana mungeun dijodohkeun da mungeun ngalengkahan didinya. Mana jeung abi? Kita satu didinya mungal ditanyakeun aya pananyaan eueuh. Dijawabna teh cicing wae da. Geus kumaha? Abah mah ini gitu. Prabu Mahapunggung ambek pisan ka Dewi Sri lantaran Dewi Sri nu nyebabkeun perjodohan sadana gagal jeung nu nyebabkeun sadana kabur ti kerajaan. Dewi Sri nyeri hate ku sabab disebut teu pernah mawa jeung ngenalkeun calona ka Prabu Mahapunggung. Lantaran si Dewi Sri tos ngajomblo 5 tahun. Telila di poe si sadana kabur, Dewi Sri oge milu kabur lantaran nyeri hate ku omongan Prabu Mahapunggung. Kaisukan poena Sri Lestari nyaeta ambu ningali ka kamar Dewi Sri. Pek teh Dewi Srina teu aya di kamar. Astagfirullahaladzim. Abah ka dieu ningali ieu. Aya naon atuh? Gane. Dewi Sri miluan kabur. Bener-bener eta barudak ya. Pasti ieu mah gara-gara Abah dan nu kamari. Pedego eta mah barudak da si di parejan dua nana ge bet kabur dua nana deug dikutuk dua nana si sadana jadikeun unicorn. Si Dewi Sri deug dijadikeun awewe nu goreng patut. Aslina? Bener tidak saja budak pedego geus di pejaan. Ulah atuh, ulah ku kitu na teuing ka barudak teh. Geus kumaha barudak na isi di pejaan ieu tuh. Astagfirullahaladzim. Di salah sahiji bumi aya keluarga anu tos gaduh putra nyaeta Kiai Briku sareng istrina. 5 bulan kemudian saatos istrina ngalahirkeun, keluarga jadi tak harmonis lantaran si istri Kiai jadi awewe nu sok kaluar peting terus mabok-mabok tepuguh sareng mentaan duit Kiai. Duit yang naon deui? Jang umi shopping, belanja, arisan, pokona abi rek ulik. Paling mayoritas dipasihan 20 juta. Atuh eta mah ngan cukup saukurkeun dahareun jeung babaturan umi. Emang ayeuna butuh sabaraha? Ah, menta we lah umi.
Ya, Umi nyokot 2 kartunya ke arisan. Nuhun abi. Dina hiji poe saat sadana kabur, sadana indit ka Ijah bade nyaritakeun bahwa Prabu Mahapunggung bade ngajodohkeun sadana. Jadi sebenarnya abi teh bade dijodohkeun ku si Abah. Astagfirullah, ya aku naon bade dijodohkeun ku saha? Terus abi ka manakeun? Ingat orang teh tos bawa ganti kelas 5 SD, manya orang rek pisah saukura nerima perjodohan si Abah. Matakan ya ge kabur ti imah Ija, da sabenerna ge abi teh apal kudu kumaha. Ya atas lah daripada kita mah orang pada jalan-jalan. Satu. Ya hayu tuh je orang jalan-jalan. Sadana, abi teh mending hoyong nonton atuh bosan. Ya sok Ija bandina nonton naon. Ah nonton naon we nu aya di bioskop nu penting sareng sadana. Hayu atuh. Ih, cicing abi we mana mah pendek teu bisa naik motor. Baru naik atuh. Semuanya. Akhirna tos nyampe nya. Ya tinggal Ija langit nanya. Muni indah kieu siga Ija. Ah. Ah. Ih geuning hujan. Imah ampe kudu nyuran. Mana nya? Ah, iya geuning. Imah pasti lami gerah hujanna. Aya kaca. Ah, sugan we abi nambi geulis. Di bedak lah. Nah, hanya itu kunaon asa paranas kieu. Ih, kunaonnya? Kunaonnya ya? Iya, atuh. Ih. Tapi abi kunaon? Ih, barem. Ih, kumaha ieu? Manya abi jadi buruk rupa. Ih, abi jadi goreng patut. Ih, abi kudu kumaha atuh ieu? Abi dikutuk kitunya. Abi, Naon Umi? Umi geus nempelkeun bewara karena yang pangasuh keur budak arwah. Ditempel di mana di hadap? Eta. Di dinya. Nya halus satu hari kitu mah ke me aya nu ngurus budak. Tah, engke lamun geus aya pembantu, Umi tong ka mana-mana nya cicing di dieu baturan eta pembantu. Ugu mun geus aya pembantu teh Umi bisa jalan-jalan, Umi bisa shopping. Jadi teu kudu ribet ngurusan budak. Entah kadaung Umi kudu di dieu. Eta ke hari nyusuan ke usaha ku Umi kan. Umi tong ka mana-mana pokona di dieu mantuan abi. Nya. Nya daguan we eta heula pangasuh datang ka dieu nya. Nya. Pilari pangasuh. Assalamualaikum, punten aya jalmi. Mi, eta anu montok pantau pangbukakeun. Saha sih nu mentok?
Waalaikumsalam. Mereka saha? Leres, ieu teh bumi anu nuju milarian pangasuh. Teteh bade ngalamarnya. Sumuhun. Kebeneran pisan abdi keur neang babysitter jeung pangasuh. Sok teh kalabat heula. Abi, Ayo naon deui Umi? ieu aya nu bade ngalamar. Oh iya, nu dek ngawarkan jadi pembantu di dia. Nya. Namina saha? Kenalkan Abi Dewi Sri. Gusti. Nya. Abi nu bade ngalamar di dieu jadi pangasuh. Soknya ku Abi dijelaskeun pangaturanana. Umi bade sleeping beauty. Da Abi. Sok cali ka dia. Mohon. Jadi kumaha peraturanana? Jadi kieu pan kapara istri Abi teh hesenya. Ayeuna teh tos hese pisan geus horea ngurus budak teh jadi di dinya ke oge bari ngurus budak oge nya. Nya, wios. Kitu we di dinya. Terus aya kamar kosong di tukangnya. Iya, Di bisa. di dinya sare wae di ditu nya. Nuhun pisan Aki. Janten Abi iraha mulai jadi pengasuhna. Mulai nage tos biasa da. Oh, sumuhun atuh. Nah, itu di kieu, udah baheula lama satu kieu, kemarin teh kan asa cager kene. Ieu gara-gara dikutuk gitu ku si Abah, gara-gara AA alih dijodohkeun ku si Abah. Mun kieu carana mah abi ikhlas lah dijodohkeun ku awewe lain. Asal AA balik juga baheula. Tapi sono tuh AA. Sri, Nya sumuhun aya naon? beri lila di gerawan teh. Ieu ai si budak cerik wae. Engke tong pohonya gegeroh, nyapu, jeung ngepel. Teu ningali ieu karana teu juga kieu. Oh, sumuhun. Abi mah teresep nya ningali ieu teh karana kieu. Iu. Pokona teh hayang apal, kudu geus barar bersih. Ngertos? Ngertos ku Abi didamelkeun. Abi, Umi biasanya keluar bawa lila da. Assalamualaikum. Abi, Umi tos uwi. Cik atuh assalamualaikum heula. Assalamualaikum. Salam. Naon? Mana si Sri? Juga ngepel di ditu, naon gitu. Hayu orang ningali bisi teu bener pagaweanana. Umi meni curiga kitu ka Dewi Sri teh ku naon nya. Cik atuh lalaunan Umi lempang teh. Nya atuh. Tuh, Umi tinggalin cik abi ge keur ngepel. Aya naon? Naon can beres kene pagawean teh. Ari Umi nanaonan tinggali karunya jadi baseuh. Tingali can beres pagaweanana. Nya tong kitu oge karunya baseuh. Tinggali. Kunaon atuh Neng geulis? Aya aranjeun saha? Nah, aja aya di dieu. Abi mah goreng patur, geulis di mana? Neng biasa nyebut arurang dayang-dayang. Neng teh sebenarnya teh geulis, Neng oge apal. Tah sigana mah aya nu mutu. Nah, aja dikutuk. Emang ngebeh salah naon? Sok, Neng ingat-ingat deui, Neng ngelakuin kesalahan naon? Sigana mah abi kaburnya di istana. Tah, eta bisa jadi. Abi kudu kumaha ayeuna? Abi teh hoyong juga kosong waduh hayang geulis deui. Arurang bisa ngembalikan anjeun ka wujud semula. Tapi anjeun kudu mulang ka istana. Abi lamun mulang ka istana, abi can gaduh calon yang ka ambu jeung ka abi. Tenang, tenang. Neng tenang we, sakedeung deui oge bakal aya nu bogoh ka Neng. Eta mah gampang. Terus abi kudu kumaha ayeuna? Terus ayeuna abi kudu kumaha?
Nyasok atuh aya jasa ngubah abi ka semula deui mah. Tiasa neng, arurang tiasa ngubah neng ka wujud semula deui. Sok ayeuna mah neng tutup mata. Terus kumaha? Caranya Semriwing semriwing. atas neng, sok coba neng ngaca nu kaca ieu. Aslinya teh. Alhamdulillah. Ieu sanes kaca ajaib kan, Nes? Nuhunnya. Gitu ya. Sri, Nuhun aya naon, Ki? kesalah ya Dewi Sri. Salah ieu sareng Dewi Sri aya naon? Oh tenan naon ieu si Dede ceurik si pangajentekeun. Oh nya. Naon nya? Sarekeun si Adena. Ampun. Punten, Ki. Tenan naon aki nu hambuteun sok dilajekeun deui da mana. Oh, semuanya. Abi. Oh, jadi selama ieu teh mun Umi indit kaluar teh abi mau mesraan jeung Dewi Sri. Henteu mi teu kitu abi bisa ngajelaskeun mi. Teu kudu ngajelaskeun naon lah, Umi geus ningali make panon Umi sorangan. Mi, No maksud abi ngabela si Dewi Sri. Di kamari-kamari ngabela wae. No maksud sih kalau kayak gitu. Ka Dewi Sri. kayaknya Umi, abi tos teu kiat jeung Umi kayakna. Umi tara balik ka imah, balik penting wae. Tara ngurus budak geus jiga nu teu nyaah ka budak teh kunaon sok. Abi mah geus heran ka Umi teh kunaon kitu wae. Ya kan Umi teh geus ngomong, Umi teh bosen di imah. Nya geus ari kitu mah lau. Abi ge hoream ka Umi mah geus kaya nama geus mah, ayeuna mah geus wae lah. Yang geus aya nama kumaha abi we rek kumaha sok. Nya geus ayeuna mulai ayeuna abi nyarekeun Umi. Ya sok atuh siap isuk arura ka pengadilan agama. Sri, Semuhun Ki aya naon? aki rek ngomong. Ngomong naon Ki? Jadi kieu, abi teh tos cerai jeung si Umi, sabab si Umi teh geus hoream ngurus budak teh. Terus? Jika nu geus ngurus budak deui balik penting wae, aki teh geus teu kiat jeung si Umi teh. Jadi ku abi teh cerekeun we si Umi teh. Tah terus gitu teh. Kan abi teh butuh pendampingnya jang ngurus budak. Ai Dewi Sri bisa teh jadi pendamping abi kayak jang ngurus budak. Alah sia boy. Terus nya sebenarnya mah Sri ge hoyong gaduh jodoh. Sri oge tos ngajomblo 5 tahun. Kumaha nya? Mah nyantos we atuh Dewi Sri jeung aki kawin wae gitu. Kumaha? Kumahanya? Beres. Nya atuh engke diuruskeun nya. Nya. Ayo atuh. Pah, Naon mah? ningali geura anak arurang mah lucu kieu Ya, mah. mending geus gede kieu nya anak teh. Nya. Alhamdulillah tuh gitu mah. Kak, mah pangcandakeun cai. Ya, Pak. Naon mah? Kadieu urang ngobrol. Aya naon sih, Pak? Kieu kan papa teh tos kolot. Geus teh jak-jak deui. Geus hese ka hareupeuna kumaha. Jadi, mun misalkan bapak maot, nitipnya abi nitip pesan ke mamanya. Nanti pesan naon? Jaga budak arurang.
Mah, nah nyari kieu mah jantung bapak mah. Naon, Pak? Teuing Pak, mah. Pak. Papa. Kieu mah. Papa, Sultan udah pulang kumaha? Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimana